Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu tia geningan anu kasep sajawa barat cekmanya dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejanraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Rajapati bagian anu kalima karya Kang Cepi. Kang Cepi Setiawan atanapi Arisal seurang Sumedang gitu nya. Kumaha salajengna ilalakon Rajapati teh nya wira nya anu katuduh geus nandasa nya. Anu katuduh kapitnah geus mayahaneni ku masyarakat nepikeun ka kabur kaleuweung. Gok teh panggih jeung nini tuluy dianjangkeun ka alam sejennya. Aduh ieu mah misterinya ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Ki Demang Gunung Halu. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na Ki Demang Gunung Halu, mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo setiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe na simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi sing tiasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayananya kanggo ibu-ibu na bari masak nyeuseuk gegerohna bari ngarumpi jeung ibu-ibu ngobrolkeun deui ibu-ibu. Oge kanggo bapak-bapana bari nyantai nyikopai siapkeun si kopina nya. Oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna di tempat cukur asgarna di pasar di pabrik di kantor di perjalanan pokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh janten rencang damel landong katineung cenah nya. Sareng ulah hilap di like di komen pokona mah nu teu komen burut tah kos Mang Junior nya kamari ge teu komen burut. Sareng kumargi simkuring madang dongengna sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor aya iklannya aya gaji sapertos kapungkur ieu mah etang-etang ngamumule seni budaya basa Sunda dina widang dongeng Sunda di zaman kiwari saumpamina ngaros kahibur teras hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana ieu tah nya sabaraha we saikhlasna 2000 we etang-etang wewe parkirnya. Oge ulah di skipnya iklanna da eta pemasukan YouTube mah da bager pokona mah nu teu skip iklanna didoakeun sing kabuli kareta api. Pokona mah sing loba duit sing panjang umur sing sehat sing bagja sing bunganya sing babari jodona nu hese jodoh anu rumah tanggana sing sakinah mawadah warahmah. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Rajapati bagian anu kalima. Mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangkeun perung ieu sadayana aya 30 episodenya palawargi Rajapati teh. Subjudul dina episode nu kalima nyaeta Suprise atawa Supres naon dibacana teh lah. Abong beja sajengkal jadi sadeupa
temah nama sok ditambahan di papan tersangka narik perhatian akhir nama jadi kacapangan nu tadina nyaritakeun hileud bajra lila kalilaan mah bisa robah jadi carita orai sanca. Tungtung nama lain jadi warta anu dipercaya sok sanajan hasil rekayasa. Ari anehna anu menang beja teh lolobana mah ujug-ujug nambah kitu bae bari jeung teu make tinimbangan heula. Saperti halna ngeunaan carita Mang Nanang anu kungsi kawenehan panggih jeung jurig di sisi jalan, ieu carita teh gancang pisan nerekab ka mana-mana. Viral tea berenang komo alatan media loba nu nyieun status dina Facebook, story WA jeung sajabana. Tungtung nama Mang Nanang teh jadi mineng nampa semah anu daratangan dume hayangeun nyaho ngeunaan jujutan anu sabenerna anu tangtuna bakal dijadikeun bahan samemeh posting obrolan. Pang-pang nama ibu-ibu anu gede kapanasaran datang minta katerangan nepikeun kasilih gentian. Mang Nanang jeung Nyi Ulan jadi teu bisa rineh aya di imah, remen teuing kaanjangan teu peuting teu beurang, unggal anu datang geus tangtu nanyakeun anu sarua. Atuh tangtuna oge jawabanna teh kitu-kitu keneh, matak bosen nembalan. Alatan ngerasa kaluman nya akhirna indit ka imah dulurna nu aya di beda desa pikeun saheulaan. Carita anu sumebar harita teh biinoh keur disiaran ku Ceu Yayah minangka sobat dalitna. Sabenerna mah silih siaran teh ukur alesan lain ateul sirah tapi geus ateul eta hayang ngabagi carita anu geus katampa jeung direka. Muninggang di kami mah moal teu ngawer-wer kiih di dinya keneh da Ceuk biino. Wani Aing kudu merankeun ibu-ibu ngagosip goblok. Pan urang teh pendiam aduh. Pendiamnya maco aing kudu merankeun ibu-ibu ngagosip. Jadol aing dongeng deh. sakitu Mang Nanang teh kaitung wanian ajan bari jeung lumpat oge. Ceu Yayah mairan bari ongkoh-ongkoh nyalik sik neangan kutu. Ari wanian mah moal lumpat atuh meureunan Yayah. Anu ngaranna wanian mah eta jurig teh di sangarepan. Ditanya saha ngaranna, urang mana, jeung aya maksud naon pangna nemongan. Apaan si Nanang makal kalumpat ti bubur hanyat geuningan. Buam nepikeun ka nyihan maneh. Maksud teh leuheung teu ngalanger kapiuhan di dinya oge bi. Komo basa ngadenge bejana yen beungeut eta jurig teh nepikeun ka teu puguh rupa cenah. Ih, baralaid teuing. Ceu Yayah ngabiri-gidig. Dia bagi teh ngucur tina biwirna cenah. Boa tos ngadahar orok atawa sasatuan meureunannya. Nya, jadi kareung kieu atuh bi, bangsat onaman cukup kuronda, sedengkeun ieu mapan urusanna oge ngeunaan jurig nyiliwuri. Nu mata kami mah memeh magrib oge rek pepeunit salaki mun rek kaluar peuting moal diininan pokona mah. Lamun perlu mah dikeukepan ti sore keneh. Bae isuk leklok-leklok tur oge. Ceuk biino ditungtungan ku seuri. Aduh, nepi karek dikekepan sagala. Kumaha lamun minta tuluy bi? Kantun pasihan we naon hesena. Tinggal nyingkapkeun samping barina oge taralila ieu. Da eta mah sok sagejrot. Eta. Ceu Yayah gogodeg.
Di sejen tempat sejen carita sajeroning ngaramet anu digarawe oge sarua pada ngomongkeun ngeunaan kajadian anu tumiba ka Mang Nanang. Di luluguan ku Mang Uha anu boga sawahna, lain cenah jurigna teh awewe, lamun ditaksir umurna ngura keneh cenah. Pokna bari ngalinting bako bari diuk dina galengan. Bisari mairan, nah bener si Nanang teh nepikeun karek dicekek sagala teh. itu nate bari anteng nyabutan jukut. Bener siga nama ngan hadena teh si Nanang kaburu lumpat. Temal Mang Uha bari tuluy nyengeutkeun ududna. Ceu ieuh nyelang nyunglik tina ngarambetna, pok manehna oge milu nyarita. Bejana mah kukuna teh ranguas ya, eta panon molotot jaba kawas nu hurung cenah. Kira-kira ari jurig samodel kitu teh disebut naon, Mang? Temal ceu ieuh ditungtungan kunanya ka Mang Uha. Asal nama anu kitu teh disebutna Kunti. Ngarasa teu sapamadegan ceu ieuh nempas. Lain nu kangaranan Kunti mah kukuna teh ranguas. Jeung deui panonna oge teu kawas anu hurung. Kunti mah ukur nembongan make baju bodas, buukna riwih jeung sora seurina nyikiki. Oh oge nya. Ceuk Mang Uha bari nyerebungkeun haseup rokok. Bisari anu ngabandungan pok nyarita. Rek model jurig naon wae oge, kami mah teu hayang manggihan pokona mah. Atuh jurig anu aya sing ditebihkeun. Jika itu kasabarang ka Palembang, kajeun teuing teu balik deui oge, kajeun teuing teu bawa kerupuk sakaranyang oge Mang Uha jeung Biioh saleuseurian ngarasa kagugu ku Bisari anu nyarita ditungtungan ku jejebri sagala. Lembur bakan jati bener-bener robah kaayaanana, komo mun geus wanci sareupna ngadadak jadi tiiseun. Taya jalman wani ngulampreng milih ngumpul ngariung jeung kulawargana, masjid suwung ku barudak anu sok biasa ngaji, kitu deui jamaah salatna. Barudak ngora anu rajeun ngaliwet jeung gigitaran di gardu sarua teu katembong deui. Bahkan jati ilang dangiang. Tapi najan kitu, warung kopi Bimimin mah keukeuh buka wahing ayana di tengah pilumuran. Sok sanajan ukur nepikeun ka jam 8. Memang anu meuli teh jadi ngorotan teu cara biasana rame kuno keur ngaropi bari paguneman. Asurkeun suluna atuh Kang. Ceuk Bimimin nitah ka salakina. Heueuh poho. Kang Iseng ngagurubuk dumeh anteng teuing ngalamun. Muntong ngalamun wae atuh. Bisi kasurupan kuno teu karuhan ke. Henteu, nu puguh mah kami teh keur mikiran hanca gawe ieu teh. Nah kitu, kurang gemukna atau eueuh nu daekeun maturan gawe? Urang gemukna pan sawahna lah teu oge kudu sakalian. Nah make kurang, apaan duitna mah geus dibere? Bimimin muncereng. Pan kapake ku ngomean motor kamari teh. Motor tekuna naon oge. Da maneh mah ukur bisa numpakan wungkul. Teu dirasa sakitu mesin geus tok trak oge. Temal Mang Iseng malik muncereng. Nya biak sabaraheun ngomean motor teh kitu? 200.000. Pahingan ngahulang atuh. Ceuk Bimimin rada leuleuy pedah dipuncerengan. Mana ngalamun oge kami teh keur mikiran kurangna. Mangkaning isukan terek dikirim cenah. Yeh, tibang nempo nu ngalamun, kuria kasurupan ku jurig jarian ke. Ceuk Bimimin bari ngasongkeun duit. Tamahan 50 mah, pan kudu muruhan anu ngakutan kami teh. Jadi nyosok jeronya? Ceuk Bimimin kukulutus, tapi teu burung muka dompetna, song mikeun deui salambar. Sabot keur kitu reg aya motor anu eureun di hareupeun warungna, curut saurang lalaki turun laju nyampeurkeun. Mangga calik, bade ngopi? Cek Bimimin ngabagea, muhun kopi hideungnya Bu.
Oh mangga ke sekedapnya. Kuniang Mang Iseng nangtung laju pindah diuk ka deket etalase rokok. Pok nanya, asa nemeningal di mana atanapi bade ka mana teh ieu teh? Pokna ngamimitian ngajak ngobrol. Kawit mah di Tanjung Sari kaleresan aya peryogi bade nepangan pun ua di Cibodas. Duh, kaitang tapi atuh pami kitu mah. Eta ku luasan akang mah. Kereungi teh jabi nyalira deui. Mun pami teu penting-penting teuing mah, poream abdi teh. Tembalna bari ngaluarkeun rokok tina pesak. Serog bimimin ngasaungkeun cikopi, pok nyarita. Ulah maksakeun atuh Kang, mendingan enjing deui wae pami bade ka Cibodas mah. Tos wengi ieu teh bilih. Bimimin nyaritana teu kebat. Bilih naon Bu? Bilih mogok di jalan maksana. Sanes kitu Kang. Duh, kumaha atunya? Cingkainya begaan. Cek bimimin minta tulung ka salakina. Nempo sikep bimimin anu anyar datang teh ngadadak kerung. Red ka Mang Iseng anu direret surti. Pok manehna nyarita. Salaras nama di lemur ieu teh keur geunjleung Kang. Peuting kamari di toangan anu teu jauh ti batas desa aya nu kawenehan. Mimitina mah ngadenge suara awewe anu ceurik bangun ka nyerian cenah. Tapi teu kungsi lila ujug-ujug ngajangelek bari jeung beungeutna pikasieun pisan cenah. Cek Mang Iseng ngabejaan kalayan daria. Teu cukup ku kitu bimimin milu nambahan carita. Tong boro peuting model kieu Kitang. Dalah berang wae oge aya nu manggihan cenah. Nyaeta bau hangru getih. Lah anu ngabangingik mah. Lah eta keur maaeukeur eta tuangan teh ti baheulana oge geuman. Kari-kari ayeuna sanggeus aya kajadian anu pae base. Nu anyar datang teh robah pasemon katempo beungeutna ilang marah mai. Marah kayangan kitu. Pan biasana nu pae base masuk kitu. Aduh kumaha atunya? Mangkaning peuting pisan ka Cibodas teh. Mang Iseng mairan deui. Saena mah talipun we atuh Kang, ulah maksakeun. Tah muhun sakeneh kitu. Bimimin ngahayonan. Nanging kitang pami wantun mah nyamangga. Kawas akang, ye nya oge loba carita kitu kieu, tapi da teu kapangaruhan. Malihan mah sakedap di oge bade ka sawah, bagian yang cai. Ceuk Mang Iseng rada agul. Ngadenge kitu bimimin haget nanya ka salakina. Nah make rek neang cai sagala. Lain geus dipontengkeun tadi beurang. Pokna bari melong. Ih ari nyane. Apaan sawah teh lain anu tongoh wungkul. Jeung deui ieu teh kasempetan sabab cai moal aya nu make. Da batur mah teu waranieun indit ka sawah apanan. Temal Mang Iseng bari satengah molotot. Keun bae atulah teu kudu diteang. Mending isukan kami sieun. Apaan maneh teh di imah oge teu sorangan atuh. Sakitu anak jeung minantu araya. Mang Iseng ngomongna teugeg. Nya kumaha karep atuh ngan omatnya ulah lila. Nya kumaha engke we dan yang cai teh teu gampang atuh. Nu ngopi bati ngahuleng tapi sanggeus sawatara waktu pok manehna nyarita. Punten sabarahaeun sadayana? Ih enggal-enggal teh atuh Kang. Tembal bimimin. Sumuhun meungpeung sonten kene bade teras wae teh. Laju ngaluarkeun dompet. Yakin bade teras? Padahal mah enjing deui we atuh. Lah lahan we pasrah abdi mah. Tembalna. Ya teu langkung pami kitu mah. Sing ati-ati di jalannya. Sanggeus babayar koloyong anu ngadon ngopi teh muru motorna laju nuluykeun lampah. Pok Mang Iseng nanya ka pamajikanana. Kami rek neang cai ari warung kumaha rek ditutup ayeuna. Nya ari rek indit mah kajan tutup wae. Walon bimimin bari ngoloyong. Rengse nutup warung, bimimin laju asup ka imah.
sedengkeun Mang Iseng mah tuluy ngagedig muruka kuloneun lembur. Sangeus rada anggang, gap kana HP, klik dihirupan. Teu sawatara lila, sup pesan WA teh katarima, serengeh Mang Iseng musa mesem, laju ngebales kalayan singket. OTW cenah. Mang Iseng leumpang ngagandeang kawuh teh anu bungah teu kapalang, bungah ku hiji ku dua, lian ti meunang kasempetan panggih jeung anu lenjang teh jaba moal aya nu nangenan dina mangsana paduduaan, can deui meunang bekel anu kaitung lumayan keur ngeupelan anu lenjang. Leok ngenca turun ti jalan desa, laju nyorang jalan satapak anu dikenca katuhuna lahan kosong, memeh anjog kanu dituju nyilang heula rarat reret inggis aya nu nangenan. Sanggeus dirasa aman, laju ngwereleng kagigireun imah anu jadi jugjugan, srog ngadeuketan jandela, laju ngetrokan lalaunan. Nyi, ya akang nyi. Cenah, tekung si lila kulutrak jandela aya nu muka, lol Nyi Imas, blenyeh imut ngabagea. Lebetna ti dapur wae nya Kang. Okna, mangga nyi, kituna teh bari tuluy ngoloyong. Sanggeus di jero, gabrug Nyi Imas teh ngarangkul. Menilami abdi sieun. Okna ogoan, ari nyai, kawas nu teu apal wae nya, pan akang teh kudu neangan heula alesan atuh. Oh muhunnya, abdi binga pisan miri akang sumping. Walon Nyi Imas sanggeus udah rangkulan. Keur nyai mah akang pasti ngusahakeun atuh najan kumaha wae oge. Gek duanana diuk di rohangan tengah, tekung si lila Nyi Imas cengkat deui rek ninyuh kopi. Muhun artos anu 200 kamari titos dianggo mayar paket Kang. Paket naon kitu? Pan ieu dianggo. Walon Nyi Imas bari tuluy nangtung, terus puputran nemongkeun baju anyar anu keur dipakena. Mang Iseng tangka mureleng, lain pedah nempo bajuna tapi fokus kana awak Nyi Imas anu katemong nyitak. Oh, paingan asa kakara ningali. Pokna bari neureuy ciduh awahing kahudang rasa. Anu hijina deui mah teu acan dicobian, engke wae nya. Ceuk Nyi Imas bari ngadilah. Nah sanes ayeuna atuh. Eta mah spesial atuh Kang. Kitu teh ya. Ngomongna teu kebat, saterusna rieuk pasemon bangun anu teu berag. Naon teh ya, leutik teuing nya. Sanes ali teuing, nanging abdi teh teu tarap di waktu orderna. Kumargi bogoh ku model sareng warnana, ujug-ujug check out weh. Ai taheun teh pangaosna benten. Bade di cancel asal lebar, nya oge kengeng diskon. Nanging keke artos nama kirang. Hadina tadi siang teh biasa ngecluk heula ka emak. Ceuk Nyi Imas bari ngaheruk. Nya sabaraha kurangna kitu? Kirang 100 Kang. Lain bebeja tuh make jeung ngeclok heula ka emak, karunya Ceuk Mang Iseng bari ngarogoh saku calana. Yeuh, keur ngagantian duit emak. Tah ieu mah keur cepengan, bisi rek meuli sayureun. Golosor 150. Wios atuh Kang. Keun wae da aya kanggo mayar mama. Ngantosan ladang hayam ti si Esi. Enggeus keun wae yeuh.
Ceuk Mang Iseng bari ngeupelan Nyi Imas. Atur nuhun atuh Kang. Walon Nyi Imas bari celengok kana pipi Mang Iseng. Ai, tos tuang. Geus tadi duaan jeung minantu di dapur. Nuju araya di bumi gitu. Kabeneran rek ngarendong cenah. Ih, raos akang mah di bumi seueur baturna. Sedengkeun abdi mamung duaan sareng emak. Jabi mamah wayaki oge tos kulem deui. Cobi pami akang teu sumping atuh abdi teh cuang cieung. Mana kaayaan lemur nuju kieu. Tenang, Nyai mah ku akang di PPD nya. Ceuk Mang Iseng bari nyawel gado Nyi Imas. Duanana uplek ngobrol di tengah imah. Anu tadina diuk pahareup-hareup teh lila-lila mah jadi robah. Nyi Imas ngagelehe dina lahunan Mang Iseng. Abong anu keur kasmaran, najan nya di tengah imah tapi serasa di tempat yang indah. Teu paduli sabaraha lilana paguneman tapi keukeuh ngarasa betah. Ngeunaan sawah eta mah miceun salasa, sangkan bisa muah jeung Nyi Imas anu geus lila papisah. Pok Mang Iseng nyarita ti dituna mah mere kode meureunan. Ih, geus jam 11 ieu teh nya. Nu leres paingan karaos tiris. Nya disimut atuh ari tiris mah. Raos kene dikekepan ku akang ah. Ayo atuh. Mang Iseng haget nembalan. Nyi Imas nguniang. Antusan sekedapnya abdi bari gentos acuk heula. Akang milu sakaliannya. Ih, teu kenging. Sane surprise atuh pami akang ngiring mah. Pokona mah antosan we nya. Ge sekedapnya da bager. Pokna deui bari nyelang Noel irung Mang Iseng. Nyi Imas ngoloyong asup ka kamar, dianteur ku teutepan Mang Iseng binarung jajantung anu ngadadak dordar. Olohok mata simeuteun neuteub awak Nyi Randa hate jadi kawalagar. Komo di baju model anyar, merecet pungsat jaba ipis ngondang kahayang pikeun nyasar. Cacakan ti tukang, komo deui bagian hareupna, moal teu siga hayam kumakar. Lian ti papacok teh geus tangtu atuh cacakar. Mang Iseng hareuneg basa Nyi Randa nutupkeun panto kamarna. Gura girung nguniang tuluy memener calana alatan si Jonatan teh ngadadak hudang. Mangrupa tangara hayangeun geurang ngaliang. Geek deui sanggeus merenahkeun posisi barang pusaka. Pikiranana apeng-apengan teuing ka mana, tapi anu puguh mah ngeunaan Nyi Randa anu keur ganti busana. Di jero kamar Nyi Imas muka lomari gap kana baju dines malam anu disebut lingri warna beureum ati serenge seuri. Laju ucul-ucul dumeh rek diganti, breh kabayang Mang Iseng geus tangtu suka ati sabab bajuna ngondang beribu sensasi. Abong awewe dangdan teh sok hararese, dina didaguanan oge matak cape hate. Nyi Imas kaleked lain mah uga age, kalah pirajeuneun geura nyetel heula musik dina HP, volumena ngahaja sina gede. Mending lamun laguna romantis mah ai taheun teh musikna reggae, rap di baju dipake, dangdak dengdek siga budak ABG, ledak lipstik laju lualowe. Sanggeus dangdan pret kana kasur anu katempona acak-acakan, ngaruksak pisan atuh pemandangan cenah. Laju diberesan, boneka jeung pangecasan dipindahkeun ka kolong dipan, sprena diudar tuluy dikebutkeun sababaraha balenan. Sahenteuna sakedeung di oge bakal jadi medan pertempuran perang campuh dua insan yang terlibat cinta susulumputan. Cinta terlarang mah
cinta susulumputan. Sahenteuna sakedeung di oge bakal jadi medan pertempuran perang campuh dua insan yang terlibat cinta susulumputan. Bantal guguling jeung salimut anu burantakan teh disusun sangkan terlihat nyaman. Nyi Imas riweuh sorangan nepikeun ka poho kanu keur ngadagoan. Di tengah imah Mang Iseng geus teu sabar hayangeun geura-geura. Eleke sekeng bari haben ngareretan lawang kamar anu can kabuka. Jorojoy we aya niat ngetrok pantona, tapi ngadadak bedo enggan merusak suasana, pan cenah surprise teh ya. Sabot keur kitu, gebeg Mang Iseng ngadadak reuwas dumeh nempo hordeng ngadadak nyerele kawas anu ngahaja muka. Sajungjunan mah ngadon mencerong ngira-ngira naon pangna bisa nepikeun ka kituna. Kuniang nangtung laju ngadeukeutan kaca, tuluy nengo kaluareun imah suung ukur pot kembang we jeung pepelakan anu sejena. Ngarasa aman serele hordeng teh ditutupkeun deui, saterusna malikeun awak rek diuk deui. Kakara ogege blug aya sora anu asalna teh ti buruan. Leng atuh Mang Iseng sajongjonan ngahuleng. Sora naonnya? Jiga sora nangka murag, tapi da sakanyaho kuring mah eueuh tangkal nangka di dieu teh. Moal salah deui mah pasti sora nu rek ngintip. Kurang ajar sia. Nyel atuh ngadadak ambek, kuniang nangtung deui jeglag muruka panto hareup. Kulutrak muterkeun kunci, brai dibuka, breh suwung keukeuh taya sasaha. Pastina oge nyumput eta mangkluk teh. Pokna deui, gejlig ngalengkah kaluar imah. Di buruan Mang Iseng lajag-lejeg jeung tunga-tengo bari nulak cangkeng. Kurang ajar, awas mun kapangis ya, ku aing diwarah. Blug sora teh kadenge deui, sidik pisan datang ti peuntaseun jalan. Tuh geuning, kapangis ya, sabarukna aing moal neangan kitu. Pokona mah awas moal dibere ampun ku aing. Kituna teh bari haget lumpat. Anjog ganu dituju, reg Mang Iseng ngeureunkeun lengkahna. Yakin di dieu tadi teh dah, tapi dah usah saha geuning. Gereentesna bari luak dieu. Korosak datang ti palebah rungkun. Lakadalah jadi didinya sia teh nya. Pokna red kana tangkal sampe anu ngagoler, gep dicekel, saterusna nyampeurkeun ka palebah rungkun. Sanggeus nepi, celebet tangkal sampe teh dibabukeun sataker kebek bari ngagero. Oh ya sia. Tapi hanjakal sangkaanana teh bet nyalahan, taya sasaha pisan. Leng ngahuleng deui, sajungjunan mah ngarasahan deueul. Dumadakan selengseng teh kaambe bau hangru. Mang Iseng mengek irungna bari jeung meh babalongkengan. Bauna nancep pisan matak lieur jeung matak murel. Tekung silila ngong aya sora awewe ti luhureunana. Milari abi Kang. Cenah Mang Iseng ngarenjag, retanggah kana tangkal kadu anu aya di hareupeunana. Gebeg teh ruas nu taya padana, basa nempo awewe di baju bodas keur diuk dina dahan. Mang Iseng molotot bari jeung biwirna calangap, hayang nyarita tapi teu bisa. Eta jirim teh nyerengeh bari leungeunna ngagupayan. Kalayang, kubrag, les Mang Iseng teu inget di bumi alam awahing ku kasieunan.
Di jero imah Nyi Imas geus beres dangdan dina balutan wanita naskalnan menawan, lingeri beureum ati, papakean heureut bahan, kaina ipis tapi gomrang, siga anu ngahaja dijieun ngerah bebas pergerakan. Kaluhurna samet dada, atra nembungkeun bebelahan, kahandapna pungsat satengah paha ririaban. Imas ngerasa yakin Mang Iseng bakal katuru lengan bari rorong hiapan. Brai muka panto, surprise. pokna bari norojol, beb ngadadak balem sanggeus nangenan yen di tengah imah teh eueuh sasaha. Kang, Nyi Imas ngagero bari jeung ngarasa heran, kacai kitu. gerentesna bari tuluy muru ka dapur. Breh katempo, panto kamar mandi teh ngablag tandaning kosong. Ya kemana atuh cenahnya? Leos balik deui, breh panto hareup ka sampak muka. Oh ngadun ngaroko di teras meureunnan. Ceuk Nyi Imas teu ieu goreng sangkaan. Koloyong muru ka teras, memeh nepi ka lawang panto, Nyi Imas bet ningali aya nu ngolebat bodas, reg ngarandeg. Panona culang cileung kapal bah buruan jabaning hatena keketegan, rei atuh bulu pundukna mimiti ngandelan. Satekah polah Imas neger-neger diri sorangan? Akang eta teh? Sorana ngageter kasieun. Dak dumadakan atuh, hiji jirim ngajangelek nemongan di tengah lawang, sidik awewe, panuna nutup seukeut bari nyarita. Surprise! Les eta jirim teh ilang ngahiang sanggeus ningali Nyi Imas ngababengkang. Astagfirullah. Sarua marere surprise ngajurig Nyi Imas. Aing teu jadi we ngaliang deh, aduh ampun. Paringsan kabeh. Astagfirullahaladzim. Pamiarsa sadayana, waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui nya. Caga nu surprise ya urang tinggalkeun heula. Insyaallah kin urang lajeng dina episode nu salajengna. Bobot sapanon carang sapakan, cag urang tuna di hanyuang siang, urang teuneun di haneulem sieum, paranti nyokot ninggalkeun, mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.